mana si Jack dilihat teuing aing nungguan can datang senare ka sawah udah teh. Dong, nih. Kamana wae atuh dilihat teuing alik nungguan tadi. Eta geus si bos. Kumaha enak? Masalah eta. Yang si bos ada di markas mah eueuh. Lain yang mana kamari? Kamari teh jeung dek. Cuma dek kapancing ke awewe euy. Nudis. Heeh. Dan cuma tuh. Daek geus dudukun kitu ka dieu. Ulun manjur mahal-mahal meuli batu ali prek pikeun kamari ka dieu teh. Lain si awewena saha? Teuing sipak gitu ngaranna teh. Sipak. Oh, anu di ditu teh di luhur di mana? Tuh eta nu di dinya anu mau rantang nih ka sawah wae dengan Pernah nempo urang eta. Mun teu salama manehna pasokan tenan ka si Madlake. Wah, bener sih teh. Serius, urang pernah ningali tah manehna teh ke di sawah. Cuma enak mah kieu we lah. Bismillah urang tara nagihan ke si petani. Ini kana ka kebon enak mah. Atuh tagihan, dek kebaturan yuk. Ondong itu dong. Ini ke surat ieu. Surat cinta sebenarnya. Assalamualaikum kasep. Gara balik ke headset itu ada di neang wae ka imah tangkurak. Titah gawe teh ke Brunei. Digana aing mau habisan dulu ke sawah. Iya ya surat ya abah. Kita mangkat gawe aing ke Brunei. Terus masalah wilayah di jalan kumaha tuh? Aja lah sana barudak ya tah mah. Ku Marco jeung Imin. Berarti urang deui wae nu turun ke jalan. Heeh. Dek rek mangkat lap soalna kumaha tuh lamun teu init ka ditu mah bener. Pasti ngamuk ka abah urang. Paling ke urang dengan di dieu mah. Terus deui. Ya. Urang mangkat lah. Hati-hati lah, oke siap, sukses pokoknya. Ya, kira. Kudu nama aing, urang menyebut sukses kemana tuh? Di Bali. Lain kek Alicia disisipan sila. Makanya manehna we deudeuh ka urang. Bisa duduk ke jelema jore ke sia nya. Jauh, padahal membentukan banget urang teh. Jauh gitunya. Itu loh. Tapi mesinnya bisa nyala. Jauh, Make pelet naon? padahal teu make pelet. Naon tuh? Sangunya. Sangu jika ada jeung uduk. Iya tuh. Ayo kieu. Enak kieu, Pek. Enak, anak buah si Bobby semakin merajalela. Semakin mengedan pokoknya nagih hate geus teu pandang bulu. Geus main gebugan we nama. Jadi aing diajar silat Pek, tinggal jaga dengan mana aing di gebugan aing bisa bela diri. Pan diajak silat teh teu mudah deh. Aya syaratna. Syaratna naon, Mat? Ku aing dilakonan. Saya hayam tilu, hayang ngarit 2 karung, hayo saya aing lakonan. So aing bisa silat. Ngaranna silat mah lain saminggu 2 minggu. Tapi jeung sia mah bisa dipersingkat paling di saminggu. Aya syaratna. Naon syaratna, Mat? Ku aing dilakonan, hayo burunan. Modalan aing kawin. Goblok aing sia. Ning cara kawin. Aing kebuka duit, aing jangan kawin mah. Hari selalu ngarit lajik. Di rumah sekarang Ngarit aing. cok leula ka ieu mah. Itu yang ngarit. Hah, dapat pinjam. Dik. Ah, Dagoan aing dia. lah teu sia. Gampang. Umpul heula kebon wa entur ieu mah. Waduh, mantep ya mah, terong teh,
Geus gede kieu ieu mali lagi panen atuh Kepelakan mah geus gara deh. Dijual ke tante ge mah jeus. Gitu tuh. Sepanjang lewat di aing campuran deuleu saha. Lah, kunaon kitu? Aing nu boga kebon ieu. Oh, sia nu boga kebon ieu teh. Sia geus apa kan tiap bulanna? Teu apalah tuh Kang. Emang naon gerah tiap bulanna? Ya, ku aing pajan nanya. Setiap petani kabeh di dieu nikah ditu. Tiap bulan aku bayar upeti ka aing. Ana sia mayar. Mayar keamanan. Oh hampura Kang, tak apa. Boga kebon ieu tak acan panen. Bisi arek mah kuroko Kang. Aledek kan. Ana mah kieu. Bae ini bari kena kesempatan. Engke lamun ke aing ka dieu, wayahna umpeti. Ana mah aing mangkat lah. Aduh, kumaha anjir Harake aing turun ke kebon geus dititah umpeti. Lumayan. Cuaca hujan. Gila, ayo. Woi, makan apa nih? Makan nasi ya? Masak dua campur ya. Saya terkapok-kapok. Ingat siapa aing. Oh, sia. Ingat nama aing. Dah. Ana mah pangaritkeun jeung masih madlak geus. Nama tinggal neangkeun aing diajar nyelat. Naon malah nggoran urang, heh? Sia udah kapok yang harapan aing. Ah, loba bacot mana kesana. Ah!